Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun Tiara Regina Putri, kelas 12 IPS 3. Di dieu simkuring badai mintonkeun monolog nu judulna Ngeunteung ku Teddy Muhtadin. Ih, geus pencengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodo tea. Jarawat meuni beureum kieu, pencet kitu. Ah sieun peurih, antep wae asa ngagokan deui. Tapi keke jadi nyari keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar ti kulumudna ngudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun akang. Bener jadi panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalah ka indung, saur bapak mah irung jeung halis kuring teh jeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalah ka nini kuring, naon deui nu jiga mamah teh nya? Oh nya, biwir jeung buuk, jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak ngalah ka bapak, malah lebah lempang mah celah pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omeh mah kuring teh fotokopian ti bapak, ari bapak fotokopian ti saha ari lain ti bapana deui mah. Nya ti aki kuring cenah eta oge, da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan ambuing. Oh kahami ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapak, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walongan cinta nu ngembat panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa terus ngamuara dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeung aranjeun baris dipiara ku kuring walungan cinta aranjeun nu ngamuara dina diri kuring moal dikokotor moal digegeuleuh mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur meujeuhna bunga cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat nu melentung dina ieu pipi. Gerang ngarandakah tenis kembang, tenis buahan, eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keun sinah ngamalir tenis anak inau, buyut, bao, tenis nepi katurunan pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian walungan cinta teh nepi ka samudra rahmat pangeran. Insyaallah ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna di mana?